Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi dulur simkuring anu salawasna teu oleh mikarios tur mikasono kana carios-carios Sunda pidangan Andang S. Argayuda Channel nuju di mana we ayana. Buana caketna, buana tebihna. Pon kitu deui anu nuju ngalanglang buana di mancanagara. Wilujeng patepang deui sareng simkuring dina raraga ngadangukeun deui hanca carios anu katunda dinten kamari. Nyaita carios nyambung anu judulna Jawara Tatar Galuh. Pamugi wae para wargi nuju aya dina kawilujengan ginulu rahayu ginajar kebagjaan tan wates wakena aya dina panangtulungan kersaning Gusti Jat Allah Rabbul Alamin. Sehat lahir, sehat batin, kalayan tinekanan sapamaksadanana. Para wargi dina dinten ieu teh parantos dugi ka bagian ka-20 hijinya. Kalian dina bagian ka-20 anu parantos dipidangkeun jembawara dinten kapengker nuju nyarioskeun Asep Danu sareng Mang Sabri nya anu seja ngalalana seja ngajalankeun amanat sepuhna pikeun nalungtik putra rakana nya anu rakana teh nu jenengan Sutamanggala anu maot alatan ditandasa ku si Samernyawa. Janten maksudna Asep Danu teh seja malespati bari milari putra rakana memanawian kependak resauna teh orokna teh istri. Janten lalakon anu dipilampah ku Asep Danu teh aya kaitanana upami dina alur carita mah sareng Nawangsi. Takumaha kalajengan eta carios mangga dangukeun dina ieu episode ti awit dugi karengsena. Pamugi wae non anu didugikeun ku pribados salawasna tiasa ngajantenkeun hiburan, tiasa ngajantenkeun pangbebrahmana kasakur anu ngadangukeunana. Atuh bilih dina tata cara ngadugikeun ieu carios seueur lepatna atanapi kirang nyugemakeun atanapi aya nu kasabit nami kasebat jenengan hapunten anu kasuhun. Mangga para wargi ieu carios urang kawitanan wilujeng ngadangukeun pun awitu astuna masidam mugia salira salawasna aya dina kamuliaan. Jawara Tatar Galuh bagian ke-21 karyana Andang S. Argayuda. Sing waspaos den nu jahat mah kebiasaanana sok kabongohan
eta tandana ukur begal kelas teri. Jadi wanina teh sok ngabongohan. Mang Sabri ngawawadian dunungan anak sangkan lebih waspada. Sebab ngaranna oge jalma jahat. Lain oge jalma jahat atuh ari puguh tatak drama nama. Ciat. Modar siap dak edan. Keur kitu datang deui panarajang titilu urang. Kabehanana julung jeleng tina balik ka kayon. Bodogna langsung kumolebat muru Asep Danu jeung Mang Sabri. Ai keheulaanan dari kudu perlaya ku bangsa andika mah. Asep Danu gentak ngobahkeun awakna ku jalan jingkrak ka gigir. Plos dua panarajang bedog ka manehna plus plos teu bebenangan. Ciat. Anu saurang mah jumrelat jamer Mang Sabri. Bedog da ngahiuk rek dampol sidah Mang Sabri. Hai Mang Sabri benang panarajang anu sasat teu kanyahoan ti anggana teu ieu geumpeur teu galidir. Langsung narik suku katuhna ka tukang. Awakna ngareundeuk dina gerakan pucuk eurih katiup angin. Pos bedog musuhna ukur kumolebat luhureun sirahna. Teu keuna kana sasaran. Ciat. Mang Sabri cengkat bari nacungkeun suku katuhna ka hareup. Jebron suku Mang Sabri kena kana palakakan musuhna. Aduh. Musuh Mang Sabri kociak dengek. Awakna langsung pepoyong kodan bekat ku nyeri jeung eungap. Ciat. Nempo musuhna pepoyong kodan, Mang Sabri teu ngantep. Kolebat bedogna kumolebat. Bres kena kana pepeuteyanana anu belaka tuhu. Celang bedog musuhna langsung murag. Saterusna gegerung bari numprak ni bandemah. Mang Sabri teu boga niat ngabinasa. Nu matak bedogna ukur disabetkeun kana pepeuteyan musuhna. Urang ajar. Anu kariduaan deui lain deui amarahna. Nempo balatna pada tatu ku Mang Sabri jeung ku Asep Danu. Harita kene awakna langsung kumolebat nerajang Asep Danu bebarengan. Ciat. Dua bedog tingkolebat muru awak Asep Danu. Anu rek nigas beheungna, anu saurang direk niruk beuteungna. Kolebatna dua bedog kacida cepetna. Nepi ka Mang Sabri calangap bakat kumbelangeun kanu jadi dungunanganana. Hai. Tapi Asep Danu nu ayeuna emang geus robah. Gerakan-gerakan main pona kacidara geus rancingeusna. Harita oge sakilat manehna jingkrak ka tukang beri nyabetkeun bedogna. Dipake nangkis bedog anu rek nublas beuteungna. Belentrang bedog anu ngarah kana beuteungna bisa katangkis. Sedang bedog anu ngarah kana beheungna ngeplos teu geuna kana sasaran. Ciat. Asep Danu sanggeus bedogna dipake nangkis, sakilat disabetkeun ka hareup. Tujuanna rek nyabet beuteung musuhna anu masih jajarigjigan. Akibat anu tanaga jeung manehna. Bedog Asep Danu kumolebat teu cida cepetna. Kalian teu bisa disinggahan ku musuhna. Bedog Asep Danu ngagabres nurih beuteung musuhna. Aduh. Anu kasabat beuteungna ku bedog Asep Danu langsung ngajerit. Saterusna undur-unduran ngajauhan. Tina beuteungna ulawaran geuti beureum. Untung sakitu oge pejita teu nepi ka bijil. Kabur euy. Antukna salah saurang anu jag-jag keneh ngagero ka babaturanana sakan kabur ninggalkeun pakalangan. Alhamdulillah pada kabur geuning begal teh aden teu sawios-wios. Mang Sabri ngarengha panjang bari terus tu manya kadudunganana. Sabab tarung teh kacidara gotna kakaraeun pikeun manehna mah ngalaman tarung sarupa kitu. Sabab aseda Asep Danu mah tara ingka balilahan ti lemburna.
ieu oge pedarek maluruh anak lanceukna anu cenah ditinggalkeun maot ku bapana mangsa keur orok keneh. Teu kunaon kuring mah, Mang. Asep Danu ngajawab Bang Sabdi bari kekeprukan awakna sabab lodang daunan anu narapel kana bajuna. Maklum tarung di jero leuweung pabaliut jeung rungkun. Ayeuna urang kedah kumaha ka mana nya? Mang Sabdi tumanya kadudunganana sabab ngangaranan di leuweung esrek nangtukeun arah tujuan. Sakuring bungking ukur leuweung geledegan. Urang mapai anu lidi guae Mang. Keun ka mana we anjogna. Kapentingan di leuweung nya urang sare di leuweung. Atuh manggil lemburnya leuwih alus bisa ngendong bari barang dahar. Asep Danu teu bisa nangtukeun ka mana kudu lumampah. Sabab kapaniatna oge ukur rek ngalalana. Tujuanna sejanengan si samre nyawa sabab pasti anak lanceukna ya di manehna. Kitu ceuk pikir Asep Danu. Saur tukang warung anu waktos urang reureuh mah saurna saparantos urang nyorang leuweung anu ieu bakal anjog ka pilemburan. Tah urang tiasa ngareureuh di eta lembur den. Mang Sabdi jadi ingetin kana omong-omongan tukang warung. Jadi ceuk pamikir manehna mah bisa meuting di eta lembur. Nya Mang, lamun urang teu kasarung da apan ieu leuweung teh matak sangli. Jadi teu apal kaler jeung kidul. Asep Danu lain teu apaleun manehna oge kana ayana lembur, tapi leuweung anu keur disorongna matak sangli. Sabab cahya panon poe teu bisa katembong. Bakat ku kerepna tatangkalan jarangkung. Asep Danu terus lumantung ngasruk mapai-mapai leuweung geledegan anu harieum caneom. Anu maksud rek neangan lembur teh antukna mah kalah kabeuki jero sumursup ke leuweung tutupan. Alam geus poek tetempuan beuki heureut antukna bleng we teu puguh tetempuan sabab peuting geus mimiti ngarungkup alam sabudeureun. Leuweung anu keur disorang ku Asep Danu jeung ku Mang Sabri poek mongkleng buta rata teu katempong teu curug-curug acan. Kumaha urang ari tos kieu den? Mang Sabri bingungeun sabab geuning manehna jeung dudunganana batan anjog ka pilemburan malah kalah kasarung ka jero leuweung ganggong simagonggong. Nya kapaksa urang kudu meuting di ieu pileuweungan sabab dipaksakeun oge teh hartina da teu katempo titincakan. Asep Danu mutuskeun rek meuting di eta leuweung sabab pamohalan bisa lumampah dina kaayaan poek mongkleng bari di satengahing leuweung geledegan. Lamun maksakeun teh kuriak digebrus kana jungkrang atawa direwag ku satugala. Ke punten ngasuheula parwargi sakantenan sim kuring seja ngiring emutan ka parwargi anu kaleresan nuju ngadangukeun ieu dongeng atuh utamina panginten kanu nembean nya bilih YouTube nanti acan di subscribe punten di subscribe heula kalian tong hilap like na oge komentarna
teu aya sanes seperti mana simkuring medar dilalakon enggal dina kalajengan ieu carios tiasa langsung nembongan dina YouTube Barawargi. Atur nuhun kana perhatosanana. Mangga urang lajengkeun. Muhun atuh Den, tuh paling ditu rada caang katingali si aya batu ageng. Urang di dinya wae Den, nganggo goler di handap mah bilih aya satu galak. Mang Sabri nya tujuan kana niatna Asep Danu. Sabab emang teu aya pilihan. Daek teu daek kudu meuting di eta leuweung. Sababna jadi dipaksakeun lumampah bakal leuwih bahaya. Anu duaan antukna naik kana batu gede, batu leuweung anu rata-rata luhurna lemprah. Jadi bisa dipake ngagoler kalian daluasa, aman tina gangguan satu galak. Duanana kapahung dina jemplingna pileuweungan, ngagogoler luhureun batu, disimbut halimun, digeberan angin peuting, dikawihan ku sora jangkrik jeung cari cangkas, dipepene alam anu beuki simpe. Kermejehna karasa tunduh tika jauhan ujug-ujug aya sora ajag meninggalang laung. Laju silih temal ti unggal madhab lir anu ngahaja nyengsieunnan kanu keur ngagaloler luhureun batu. Cungungung deui sora anjing leuweung babaung meni melung. Teu pati lila juringkang teu jauh ti nu keur ngagogoler aya anu jujuringkangan sing sarwa bodas. Den, tanghi Den, siga aya anu jujuringkangan bodas. Jadi eta ajag teras-terasan babaung sieun mang mah. Mang Sabri sanajan gede kawani dina gelut tapi miboga kelemahan diri tiba heula. Nya eta borangan. Ngaran-ngaran kudu mangrupakeun jurig mah Mang Sabri teh kacida sieuneunnana. Keun wae atuh Mang, da can kabejakeun aya jurig ngahakan jalma. Anggur babacaan Mang supaya jurigna sieuneuun. Asep Danu oge nempuun kana jujuringkangan teu jauh ti tempat manehna. Tapi manehna tetep teger teu galideur. Dangarana oge di tempat hara-haraeun wanci peuting nya pasti lamun teu aya anu jahat nya pasti aya jurig. Peuting beuki pikasieun di rumah poek mongkleng katrug-trug lu bade dengean anu araraneh dang daunan ku meresek angin sumelesep nembus sungsum balung sora ajag teureun-eureun babaung ti anu anggang. Sakapeung awor jeung sora manuk anu jugag-jegug sada manuk jurig. Teu pati lila angin ngahius tarik. Sora cari cangkas beuki sahe ngahudang ka keung. Anu jujuringkangan embongan deui. Saterusna ciciri hilan mani ngajerele dipirig ku sora ajag anu beuki ngalanglaung.
Den mah masih deh kajian di orang tarung di wae batan mayunan nu kieu mah Mang Sabri emang kakoncara borangan anak tingongora manehna masinan ku juri nu matak manehna mah terlalu mantung wajib peuting da borangan sieun ku juri. Ih ari emang borangan teh teu leungit-leungit keun antep sina ngandar hitung-hitung ubaran emang ame damang tina borangan anak. Asep Danu kalah ngahajakeun jeung sinan Mang Sabri sabab Asep Danu geus teu aneh deui ku Mang Sabri anu borangan ku juri. Komo deui ku nu sok cicirihilan mah Mang Sabri sok terus sasah siga anu sawan. Keur kitu cungungung sor anjing leuweung babaung deui mingkin melung. Angin beuki ngahiuk motah. Sora caring cakas beuki saheng mirig beuting anu beuki pika keueungeun. Teu pati lila kareung deui sora anu cicirihilan mending ngajerele. Saterusna seureun teh gaya bagan ngurilingan sabudeureun eta tempat. Mang mah teu sangem Den rek kabur wae. Sageus nyarita kitungan gajelang Mang Sabri luncat tina lur batu. Saterusna kumurusuk sasat totog-notogeun maneh. Atuh Asep Danu oge kapaksa nyusul Mang Sabri da bisi matak cilaka. Mang antosan kuring tong sologoto bilih cilaka. Asep Danu ngagorowok bari ngaberetek nyusul Mang Sabri. Najan teu katempo ditincakan tapi lengkah Mang Sabri terus nurungtug muru anu mudun nepikeun ka Asep Danu mah sasat musruk-musrukeun sorangan banget ku hayang udag Mang Sabri. Mang Sabri terus kadurugdug di nu mudun teu noleh deui kana ditincakan manehna ukur hayangeun buru-buru jauh di tempat tadi anu juri. Antukna sanggeus ngarasa jauh manehna ngarendeg ngadaguan dununganana langsung ngalungsar teu walakaya. Teu pati lila torojol Asep Danu nepi ka pelebadinya. Ih ari emang sugan teh tos cager dina borangan teh. Asep Danu cumarita baru hareho najan hatena mentegeg tapi teu wani cacarek ka Mang Sabri mah sabab geus dianggap kulawargana sorangan. Duh hapunten emang Den Mang mah alergi ku juriga anu sok disebut kunti teu tiasa mereketkeun diri. Mang Sabri papalaku kadudunganana sabab rumaseun manehna teu bisa nahan kasieun. Keun wae lah Mang tuh tingali kapalilan deui siga anu baranang ku patromak pasti itu teh lembur bari pastina nuju aya anu karyaan. Asep Danu tutunjuk kalengkop anu tembong rada jauh tidinya tempat anu marak baku cahya patromak. Biasana di lembur mah anu aya anu kitu teh lamun aya anu kitu teh pasti keur aya karyaan. Oh muhunnya nembe katingali ku Mang mah Mang Sabri guliga hate sabab bangijeng lembur sok sanajan eta lembur teh masih jauh tapi manehna jadi boga tujuan anu pasti. Yuk Mang urang ngajug-jug eta lembur. Asep Danu langsung ngajakan Mang Sabri pikir ngajug-jug eta lembur susugan bisa aya anu mere tempat jang meuting jeung neangan kadaharan. Saterusna nuduan tuturbun dinu poek umur usuk nyoy-nyoykeun rungkun-rungkun anu ting runggunuk sapanjang liliwatan. Sanggeus dilalu mampah srog ke wates lembur. Nyawae katempo di tengah lembur siga aya nu keur hajat gede. Tapi anu anehna teh bet loba jalma ting jererit siga anu manggih kariwas. Cik Mang burukeun. Nah bet loba anu ting jererit bisi keur aya bancang pakewuh. Asep Danu ngagancang leumpangna sabab aneheun ku kaya di tempat karyaan. Bet anu ting jarwe teh siga anu manggih kasieun. Aya nu gelut. Mang Sabri langsung sumarita siga anu ngandung kaget sabab di balandongan keur aya anu dikoroyok
saurang ngalawan jalma gararang aya kena 5 urang mah kek mah kuring asa wawuh kanu ke dikoroyokna moal salah deui eta teh muridna Kang Santanu mang sanggeus ngomong kitu Asep Danu langsung ngagajeleng ke baladongan saterusna narajang kanu keur ngoroyok muridna Santanu Kang Ruslan dibantuan ku abi Kang Asep Danu bari narajang para beranal anu ngoroyok si Ruslan manehna ngagerok ngabejaan yen manehna datang mantuan Oleh geuning Asep Danu nuhun kana bantosanana si Ruslan kacida atuheunana ujug-ujugan mantuan bari anu mantuanna teh jalma anu pikawanoh ku manehna nyaeta jalma anu pernah ditulungan ku manehna jeung ku guruna mangsa Asep Danu dirempuk begal dar adu anu garut teh jadi rame kalayan jadi mali kaayaan anu satadina si Ruslan kadese kudu ngoroyokna jadi malik anu ngoroyok katempo pada kadese ku si Ruslan jeung ku Asep Danu oge mangsa abdi teu pati lila anu liman teh ting gedebluk di ban lemah ngagogoler teu walakaya kabur euy saurang tinu ngoroyok si Ruslan antukna ngajak kabur ke babaturanna kan langsung ting bertek keluar ti balandongan saterusna mangpret ngajauhan eta patempatan Kang Ruslan aya naon geuning nganggo dikoroyok sagala Asep Danu tumanya sabararane di jero balandongan anu keur karyaan make aya ributan sagala lah eta para beranal kampung ngadon ngacaukeun rek naik ka panggung hayangeun di baturan ngibing ku sinden geulis anu itu nya ku abdi dihulag tapi kalah ka ngaroyok abdi untung Asep Danu kabujeng aya ka dieu si Ruslan langsung nyaritakeun ka sang tukangna pangna manehna ributan jeung para beranal kampung uleuh sindena mani geulis Asep Danu mani colohok barang nempo sinden anu dituduhkeun ku si Ruslan eta teh beubeureuhna Kang Santanu nu mawi ku abdi dibelaan oge si Ruslan langsung ngabejakeun eta sinden teh beubeureuhna Santanu sinden geulis anu keur beken dina mangsa harita eueuh kutan Asep Danu sanggeus dibejaan ku si Ruslan manehna langsung rangku hormat ka sinden Allah tanda mika hormat ka Santanu ke nah geuning Asep Danu sareng Mang Sabri betul aya di dieu bade kamarana petebih lumampah si Ruslan kacidaheranneunana ku Asep Danu jeung si Ruslan kacidaheranneunana bet Asep Danu aya lumantung ka palebadinya sedang lemburna Asep Danu teh ka tempat karyaan anu mangsa harita kacida jauhna abdi teh sejangalalana tapi kasarung antukna anjog ke pelabah dieu dupi Kang Santanu ayeuna nuju aya di mana Asep Danu ngabejakeun kayaan dirina anu sejangalalana bari langsung nanyakeun Santanu Kang Santanu mah duka di mana ayana da kitu paminyabakan tebih mah tara kerseun di sarengan si Ruslan cumarita ka Asep Danu bari ngajak diuk dina kursi saterusna mere isyarat sangkan hiburan diteruskeun sabab keayaan geus aman deui para wargi rupina caros nyambung anu judulna Jawara Tatar Galuh bagian ke-21 dicekapkeun mung dugi ka dieu
enjing atanapi pageto manawi urang di parang umur anu panjang tiasa ditepangkeun deui dina kalejengan ieu carios. Bobor sapanon carang sapakan mugia para wargi agung cukup lumur jembar pangampura kersang hapunten kana sanes kanten kaluluputan kalerpatan simkuring dina anggoni ngadugikeun ieu carita. Bilih kirang nyugemakeun atanapi seueur lepatna hapunten anu kasuhun. Wilujeng kantun para wargi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.